Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, badaya naon? Ibu punten, ayeuna teh wakosna penimbangan hoyong ungkeun pangumumkeun. Heuloh, kan atunya ku ibu orang pangumumankeun nya. Siap, ibu mau 24 jam standby. Oh, mohon atuh ibu hatur nuhun, abdi bade kapasian heula. Nuhun mangga-mangga. Asa kakara kamari cikene eta. Ayeuna kalaka geus milaan urang. Oh, kopi. Mang Iwan kumaha ya kopi-kopi acan itu aduh. Naon sore-sore kieu Mang Iwan ngopi udud lah. Kopi na. Meser lah tujuh meser. Meser lah kopi. Apa? Aing teh dek dahar hayam teh kunaon euy. Pengumuman si Uwa cenah. Hah? Ini saha eta pengumuman? Aduh, imani si Ece salaki mah. Anjing aing disangkakeun maot. Mah balik ieu mah. Bener. Ya ya. Anjir, pengumuman ya. Nah, si Uwa pengumuman ai maot si Uwa. Tuh kan beraku si Uwa maot teh percaya urang mah da atuh da. Kalah. Nah, ai si Nah, hai di dia. Dengar pengumuman satu pengumuman. Bukan dengar pengumuman. Diraku ada saka maut aya kene keur marah hayam. terus gak sabi nu pengumuman atuh. Kadangnya soalna sah. Si Ece sada kieu mah. Mah bener wa. So. Ayo lawan ya. Ayo. Teang si Ece teh lah. Teh lah. Poho deui wae euy. Pohonan wa. Si jago cari kapeutingkeun aing jaba. Turubna cari ka situ kan turubna. Ayo. Lawan. Tah geuringan ya si Ece. Nya tara katan si Uwa. Naon biar pengumuman bejana si Uwa maot. Bejana biar pengumuman si Uwa maot. Lain cikenehnya urang jeung si Uwa papanggih Gusti. Allah nu maot. Allah nu maot. Tuh kan beda urang ge mal ka mana teh meureunan. Ulah sagala pengumuman si Uwa itu keur marah. Itu kan napikeun hayam si Uwa mah aya papanggih bieu. Teh jeung Ece babarengan si Uwa teh. Ulah sagawa yang pengumuman. Puguhon Ece ge teu nyangka. Kamari teh jeung si Uwa papanggih teh Gusti ari umurnya. Ya cek kade ulah sagawa pengumuman. Bisa karena bener si Uwa teh mau tuh si Uwa mah keur marabar hayam aya. Kumaha eta indung bapak ananya? Lain mah. Ieu aya oh iya. Iya. Ya si Uwa aya kene. Sung sagawa pengumuman teh we hirup kene. Ehelanan. Benar si Uwa teh kitu. Ketempuan teh teh. Iya Uwa mah saha atuh? Di titah kusa pengumuman. Naon atuh ngomong naon, Wa? Ibu bidan cenah pangumumkeun cenah si Uwa maot. Anjing. Salah info bener. Iya salah nama iya. Iya otakna rengat ieu mah. Da geus gua teh dipangumumankeun si Uwa cekan teh eta teh milih ka rahmatullah coba teh. Eta teh ibu bidan teh ayeuna teh hari penimbangan. Posyandu penimbangan. Kadinya. Haji. Kade. Ulah sagawa ya ieu. Posyandu penimbangan. Da geus kadari ieu batur ge geus ngarelek da cenah rek kasih Uwa maot. Bener. Ya, lagi.